kula geus siap dek belajar di Mekah. Geus saminggu deui dek berangkat nu nguruskeunana kana Haji Muhadi di Jakarta tanpa make biaya. Kurang geus nyieun kitu ijazah sanawiyah jeung aliyah ge. Geus nyieun geus dialihkeun ka Arab, geus tinggal berangkat seminggu lagi cenah berangkat. Beja ka kolot ulah. Henteu bae yang bisa bahasa Arab dah ulah. Coba barakali geus ulah. Gede ka kuari ijazahna di ditu ngendek bae anakan bisa meureun. Dicokot henteu ku kula kalau boga sanawiyah jeung aliyah teh boga. Sadajan teu sakola eta meureun teh blonda. Aduh, Masya Allah. Wallah alam kuari itu di mana? Tadi cokot jajak abah ulah. Kaharti kuari. Meureun lamun kuari bisa bahasa Inggris paseh, bisa bahasa Arab paseh, lalancongan kaditu kadayeuh meureun kapake. Di pemerintah kapake, di NU meureun kapake jasa. Sakieu ge bodoh deuk digeser-geser bae. Ngan aya bodoh bapak nu teu berani. Teu berani embung aing bodoh ge diseureurkeun batur geus ngaji kieu bae aing mah bade los lah pokona. Deres tah inget ka kolot oh bener teu meunang leuleumpangan kadayeuh. Nya sia dayeuh. Nah iyalah. Jadi barang diamati kuari ikhlas. Begitu terus dididik ikhlas. Bari terus dipraktekin encan bisa ai beneran ikhlas mah ngan praktek lalaunan dan mata ke dengan kan guruna nu ikhlas.